Bapak Pengawas Ketua MKKS Kabupaten Bogor, punten simkuring kira-kira sih. Ini ada festival tunas bahasa ibu anu kedua. Badai nyobian manawi ke silung, manawi ke Subang, maklum geus aki-aki. Simkuring teh geus 64 tahun. Badai nyobian laguna leungiteun mangga. Pilih pada nyawe tekedah hageung. Eta era mah Tekedah dilami-lami. Keluarga besar MGMP Kabupaten Bogor, mudah-mudahan datang ke Kabupaten mengingat keluarga besar di suatu kabupaten Pangandaran.
yang dapat bantu aman kiwari kan kahingan coba lengiten kuring di kamana dongeng indah kakung diri tarani asli widadari turun mati rumungsur masa di ngagadapan alam enak Gusti Gusti kiwari gunung budi